Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna ala Allah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah, bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah, bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila arwahi masyaikhina wa masyaikhina khususan wa khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi'ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi amin. Babu ma ari ieu eta bab dina mertelakeun perkara jaa nu datang ma fil ilmi dina ilmu wa qaulillah jeung ngajelaskeun dawan Allah taala ayat wa qur rabbi zidni ilma. Wakul jeung pek ucapkeun ku anjeun Muhammad Rabbi nun pangeran abdi zid muga nambahan Gusti ni ka abdi ilman kana ilmu. Masoe Bukhari mah percetakan biasa halaman 22. An Syarik ibni Abdillah katampiti Syarik bin Abdillah bin Abi Namir annahu sayasuna Syarik sami'a eta ngadangu Syarik Anas bin Malikin ka Anas bin Malik radhiya muga mikarido saha Allah anhu ti itu Anas bin Malik amin. Yaqulu ngucap Anas kana lapad baina nahnu dina waktu ari abdi sadaya julusun eta pirang-pirang anu caralik man nabi sarta nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi di masjid dakhala lebat sarojulun hiji lalaki ala jamalin luhureun onta make onta naik onta
fa anakho tuluy ngadepakeun itu rajulun hu kana itu jamalin fil masjidi di emper masjid. Putut nomor 2 ruhbatihi, jadi lain ngadepakeun di jero masjid tapi ruhbatihi di emper masjid aw sahatihi atau di pelataran masjid gitu. Isi ngamanaan ngadepakeun onta di jero masjid henteu. Tsumma aqala tulu nyangcang itu rajulun hu kana itu jamalin. Tsumma qala tuluy ngucap rajulun lahum ka sahabat ayyukum ari anu mana ti antara aranjeun Muhammadun eta Muhammad wan nabiyyu bari ari nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun eta anu nyarande atau nu gegelehean baina dhahranihim di antara payuneun sahabat. Faqulna tuluy ngucap abdi sadaya hadzar rajulul abyadul muttaqiu ari Muhammad eta ieu lalaki al abyadu nu bodas semu beureum al muttaqiu anu gegelehean. Faqala tuluy ngucap lahu ka Kangjeng Nabi saha ar-rajulu lalaki Ibna Abdil Muttalibi hei incu Abdil Muttalib dipiceun ya munadana hei incu Abdil Muttalib ibnu didinya mah maksudna incu lain budak. Faqala maka ngucap lahu ka itu rajulun sahaan nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad qad ajabtu nyata geus ngajawab kami ka anjeun putnut aya sami tu cenah ngadenge kami ka anjeun. Faqala maka ngadawu sarojulu lalaki lin nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad inni sailuka inni saestuna kami sailuka eta anu rek naroskeun ka anjeun. Famusyaddidun tuluy anu ngaberatkeun teh ngarepotkeun alaika ka anjeun fil mas'alati dina pertarosan fala tajid maka ulah bendu anjeun alayya ka kami fi nafsika dina hate anjeun. Nomor 2 tagdob jadi fala tajid lain manggihan tapi tagdob bendu maksudna fala tajid maka ulah bendu anjeun. Ari make sarah mah insyaallah kitu moal sasarannya ngamanaan anu kapaham fala tajid maka ulah manggihan anjeun gitu. Padahal fala tagdob ulah maka ulah emosi anjeun. Alayya ka kami fi nafsika dina diri anjeun atau dina hate anjeun. Faqala maka ngadawuh Kanjeng Nabi kana lapad sal amma badalaka. Sal pek nanyakeun anjeun. Amma tina perkara bada nu dohir ma atau nu tembong ma laka pikeun anjeun. Faqala maka ngucap rajul as'alu rek naroskeun kami ka anjeun bi rabbika kalawan hak pangeran anjeun wa rabbi man jeung pangeran jalma qablaka nu tetep man samemeh anjeun. Allahu naha ari Allah arsala eta ngutus Allah ka anjeun ilan nasi ka manusa kullihim tegasna sakabeh nas. Faqala maka ngadauh Nabi kana lapad Allahumma ya Allah na'am laras. Laras itu arsala ka ilan nasi kullihim
leres irsal. Qala ngucap itu rajulun ansudu rek naroskeun kuring ka anjeun. Sami teh putut ansudu teh as'alu rek nanya kami ka anjeun. Billahi kalawan jenengan Allah atau kalawan hak, billahi kalawan hak Allah atau jenengan Allah. Allahu naha ari Allah amaro eta marentah Allah ka anjeun antu sholia kana yen anu sholia kana yen salat kami as-shalawati kana pirang-pirang salat al khamsa anu 5 fil yaumil dina sapoe wal lailati jeung dina sapeuting. Qala ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad Allahumma na'am. Allahumma ya Allah na'am leres. Leres itu nusolli salatal khamsi eta. Qala ngadauh rajul an sudu rek naroskeun kami ka anjeun billahi kalawan jenengan Allah. Allahu naha ari Allah amaro eta marentah Allah ka anjeun. Antasuma kana yen annasuma kana yen saum kami annasuma antasuma itu nunnya annasuma kana yen saum abdi sadaya hada syahro kana ieu bulan Ramadan maksudna minas sanati tina sataun. Qala ngadau Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kana lapad Allahumma na'am ya Allah na'am leres amaroka annasuma itu. Qala ngadau rajul an sudu rek nanyakeun kami ka anjeun billahi kalawan jenengan Allah. Allahu naha ari Allah amaro eta marentah Allah ka anjeun anta khuda anak khuda eta nun anak khuda kana yen nyokot abdi sadaya hadhihi shadaqata kana ieu sedekah min agniya ina ti pirang-pirang nu beunghar ti abdi sadaya. Patak sima kuta eta ieu beda sok beda wae titikna. Patak sima tuluy ngabagi anjeun ha kana sedekah ala fuqara ina ka pirang-pirang nu pakir ti antara abdi sadaya. Faqala maka ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad Allahumma na'am ya Allah na'am leres an ta'khudha hadhihi shadaqah min agniyaina. Faqala maka ngadau sa'ar rajulu lalaki amantu kana lapad amantu iman abdi iman kami bima kana perkara jita nu datang anjeun bihi kalawan mawa emma wa ana sareng ari kami rasulun itu hah rasuluman terus kumaha waroi gitu rasuluman eta utusan jalma waroi nu tetep man satu kangen kami min qaumi ti kaum kami wa ana sareng ari kami dimamu benu Sa'labata eta Dimam bin Sa'labah akhu bani Sa'd bin Bakrin tegasna dulurna bani Sa'ad bin Bakr. Babu majaa fil ilmi bab mertelakeun tentang ilmu. Cara meraihna kumaha aya kalana ku jalan sorogan aya kalana ku jalan balagan aya kalana guru ngadugikeun ilmu ngadugikeun pelajaran diserap ku muridna. Aya kalana murid datanya cek guru mohon tah aya kalana gitu eta mah naon ngaranna sorogan gitu. Balagan masih kieu aya sorogan mah cen bacakeun nya gitu. Salah oh nya kitu bener tah eta sorogan di dieu keur ngadugikeun tentang sorogan ya. Wa qalilah jeung ngajelaskeun dawan Allah wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkeun ku anjeun Muhammad rabbi zidni ilma ya Allah tambihan abdi ilmu zidni ilman. Allah teu miwarang ngadua
di dieu nambahan kana harta, pangkat, pamajikan, henteu titah ge nambahan naon? Nambahan ilmu ngadoan. Rabbi zidni ilman. Henteu Rabbi zidni zaujatan jamilatan. Henteu kitu. Henteu kitu kan dititah ku Allah titah nambahan pamajikan. Allahumma zawijni zaujatan jamilatan wa farjuha kalbaskom. Entah dititah gitu kapan ngadoa Rabbi zidni ilma. Allah miwarang ka urang supaya ngadoa tambah-tambah ilmu. Katampi ti Syarik bin Abdullah bin Abi Namr. Anjeuna nguping Anas bin Malik radhiyallahu anhu ngadawuh kieu. Dina hiji waktos baina manham ujulusun man Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika abdi sadaya para sahabat ngariung di masjid biasa, terus biasa ngariung di masjid. Kangge tolabul ilmi, memecahkeun masalah, masjid sagala we. Ngarariung di masjid sareng Nabi keur kitu dakhala rajulun ala jamalin lebet hiji lalaki bari naik onta itu kendaraan zaman baheula onta paanaho hu fil masjidi tuluy eta lalaki teh ngadepakeun ontana di emper masjid atau di palataran masjid lain di jero masjid tak dina sarahna teh ruhbatihi aw sahatihi diparkirkeun mun zaman eta mah motor meureun can diparkirkeun nya motor diasupkeun ka masjid ban gitu diparkirkeun di halaman masjid gitu summa aqalahu tuluy we eta si rajul teh nyangcang ontana tuluy ku ecen teh naon dikunci eta motor biasa nu maling gitu kan jeung kunci setang sagala pan bila perlu dirantean kan asup we ka jero tanpa tata krama kesopanan malum urang lembur meureunan gitu summa qala lahum ngucap eta lalaki lahum ka sahabat nu aya di masjid ayyukum Muhammadun saha di antara kalian nu ngaran Muhammad beda Rasul teh tos populer gitu di kaumna eta jalma teh tos populer ngan nu mana gitu penasaran ayyukum Muhammadun saha di antara kalian nu ngaran Muhammad bahasana ge kitu Muhammad biasanya nu nyebut tanpa aya embel-embel mah biasana zaman teu sopan eta teh gitu biasana teh bedawi nya bedawi nu nyebut Muhammad langsung ngaran teh gitu bedawi biasana gitu zaman kapungkur atau zaman nu nya kakarek kenal kana Islam Muhammad. Pan ayeuna Quran ge aranjeun ulah manggil ka Rasul saperti aranjeun manggil ka papada anjeun. Can ulah kitu ka Rasul. Muntak sholawat para ulama nu sopan masuk sanaos daya Sayyidina redaksina ngange Sayyidina we sopan. Sabab lamun teu ngae Sayyidina mah ya siga ieu teh siga ieu. Biasana nu anyar memeluk Islam yana sejarah, urang ngobrol sejarah. Biasanya nu anyar memeluk Islam, nu nemek kenal Islam atawa orang kampung, orang leuweung anu jauh tina pendidikan. Biasana gitu. Manggil teh, "Hei Muhammad." Gitu. Ai batur pan geus berpendidikan nu sahabat, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah." Pan kitu. Anu sopan mah pengen gitu ngadoana ge salat teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu tah maksudna sopan gitu. Kada aya geuning na Quran surat naon? Surat An-Nur surat naon nu pihartieunna aranjeun ulah ngajadikeun manggil ka Rasul saperti aranjeun manggil ka papada aranjeun. Ieu ka Rasul manggil teh ulah jiga manggil ka papada urang gitu. Biasana ya jiga ieu teh sopan ayyukum Muhammadun. Untuk ieu ayyukum Nabiullah gitu untuk gitu atuh. Biasana gitu. Tak dengan eta tata krama mah nu tata krama mah make we Sayyidina wa Maulana naon we gitu kan ka Rasul teh sopan gitu sabab muraatul adab
aula minim tithalil awamir. Ngejaga tata krama lebih baik daripada menjalankan perintah. Perintah naon? Perintah anu sunat gitu. Ketika Rasul nuju teu aya, Abu Bakar ngimaman, teu lami sumping Rasul, para sahabat keprok, Abu Bakar teu malire, ari keprokna sa masjid menjadi we. Abu Bakar ge kawer meureun. Ari Abu Bakar mah terlalu akli. Aya Rasul. Rasul salat pengkeureun Abu Bakar bari isyarah, teraskeun. Abu Bakar teu ngawaro, mundur we. Akhirna Rasul kapayun. Ai tos beres salat ku Rasul tadi tegur pan. Hei kaum, kunaon aranjeun tadi naon? Keprok majang awewe. Mun aya kakaliruan sesuatu nu keuna ka imam dina salat, jang lalaki mah tasbih, awewe mah keprok majang awewe. Jeung kunaon dianjeun Abu Bakar? Ku kami piwarang tadi maju kada ka mundur. Kumaha saur Abu Bakar? Teu pantas pikeun putra Abi Kuhafa salat di payuneun Rasul. Eta Abu Bakar teu ngawaro kana perintah Rasul, apakah doraka? Oh henteu da eta mah urusanana tata krama gitu. Muraatul adab aula minim tithalil awamir. Ngajaga tata krama lebih baik daripada menjalankan perintah anu teu wajib. Namun kitu mah tadi Abu Bakar teu ngawaro berarti dorakanya. Cik Rasul teh maju alim. Tapi teu doraka, da masalahna tata krama. Ketika Rasul ngawurukan sholawat, ya Rasulullah kumaha carana abdi sholawat ka salira keur salat? Diurukan ke Rasul teh Allahumma sholli ala Muhammad. Teu make sayyidina, redaksina gitu. Ku Rasul teh. Tapi di sisi lain urang aya tata krama. Permasalahanna mending urang nuturkeun perintah sakumaha Rasul keur ngawurukan naon sholawat ka para sahabat tanpa sayyidina, atau memang urang hoyong bertindak seperti Abu Bakar sabab urusanana ieu mah masalahna masalah naon? Masalah tata krama nya. Saur ulama muraatul adab aula minim tithalil awamir. Eta landasanana nu sok maca sayyidina. Anu tara maca sayyidina keun landasana tekstual tina perintah hadisna gitu. Kan ceuk ulama ari ngaji teh ulah tekstual unggul gitu kan. Muraatul adab aula minim tithalil awamir. Diulam ku ecen ngaji cek urang teh cennya engkeun ente MC-na ulah disebut al ustad al alim al alamahnya mun manggil urang bapak jenal we geus kitu cenna tong ngawaro eta cen obong kena kurang dititah naon dititah tong make embel-embel tetep we muraatul adab aula minim tithalil awamir gitu nya tong kasaha bae gitu kasaha bae. Misal rona gitu kan jadi ajengan badag sorbana gitu, mudah-mudahan teu badag hutangna gitu. Jadi ajengan badag malum jeung ecen TCS gitu kan. Hiji mangsa diulam ku ecen. Tablik akbar biasa gitu. Ecen jadi MC-na. Cekrona kadenya ulah make Kiai Haji Al Alim Al Alamah gitu. Era urang apal modal meureun ente oge gitu. Tapi ecen al ustad al alim al alamah gitu kan, al fadil modenan gitu. Terus gitu eta mah tata krama urusanana nya. Muraatul adab aula minim tithalil awamir. Abu Bakar teu ngawaro pi urang ku Rasul dipayun. Tapi teu ngawarona Abu Bakar da tata krama. Beda deui. Nah ieu rajul teu make tata krama ayyukum Muhammadun saha ti antara kalian ngaran Muhammad. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim. Nabi teh aya di dinya keur gegelehean we di payunan sahabat. Fakulna cek abdi sadaya para sahabat hadzar rajul al abyad al muttaqi. Nu ngaran Muhammad teh ieu pameget anu bodas semu beureum nu keur gegelehean. Oh eta geuningan cek si rajul teh. Faqala lahu rajul
maka ngucap ka Kanjeng Rasul sarojul eta lalaki aina Abdil Muttalibi di mana incu Abdil ibna Abdil Muttalibi hei incu Abdil Muttalib Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib hei incu Abdil Muttalib faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka Rasul ngadauh qad ajabtuka geus ngajawab tadi oge saya ngobrolkeun ayyukum Muhammad saya teh ngajawab tadi oge kadenge ieu sami tu geus ngadenge kami ka anjeun tuluykeun da put nomor hiji sami tu ka walam yujib sareng teu ngajawab nabi hu karojul alaihi salatu wassalam binaam kulapad naam li annahu karna sanyana rojul akholla eta nyacad atau ngosongkeun rojul bima kana perkara yajibun wajib ma min riayati ta'zimi nyatana tina ngaraksa tata krama ta'zim ngagungkeun wal adabi jeung adab haitsu qala dina sakira-kira ngucap rojul kana lapad ayyukum Muhammadun pangna Rasul teu ngajawab naam pakola lahu rojul ibna Abdil Muttalib cek Rasul kumaha qad ajabtuka kitu nya Rasul teh henteu naam aya naon sumuhun kulan teu dijawab kitu ku Rasul teh qad ajabtuka geus ngajawab tadi oge da kadenge ieu pangna teu ngabahasakeun naam kulan sumuhun li annahu akhola bima yajibu min riayati tadib sabab rojul nu eta ngosongkeun kana perkara nu wajib diriksana katadiman teh kudu dijaga adab teh kudu dijaga eta ka Rasul nyebut ayyukum Muhammadun teu sopan nya dijawabna ku jawaban nu teu sopan da kudu nama Ibnu Abdil Muttalib naam kadana mah bala kantenan kadang mah gitu Rasul ngajawab deh. Nah, itu nah kurang tata krama tadi nanya. Nyebut ayyukum Muhammadun gitu. Mungkin mah ayyukum nabiyallah gitu kan. Ayyukum nabiyullah, ayyukum rasulullah misalnya gitu kan. Faqala ar-rajulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam teras we lalaki teh ngadauh ka Rasul. Basa-basi ka karaeun geus digitukeun. Inni sailuka abdi teh bari naros ka salira rek klarifikasi we ieu mah nya pamusaddidun alaika tuluy rek ngaberatkeun ngarerepot ka salira pil masalah dina pertanyaan basa-basi ieu mah basa-basi ai tadi mah eta pan teu basa-basi iku Rasul geus rada dicarek kitu mah pada dijawabna qad ajabtuka henteu naam gitu si eta rada ngerem saeutik geuning Rasul kitu puntennya basa-basi we kakara ayeuna mah punten abdi teh rek naros ka salira puntennya ngaabotan rek pertarosana bilih rada abot keur ngaganggu emutan pepeujeuhnya fala tajid alayya fi nafsika pepeujeuh ulah bendu basa-basi punten bade tumaros manawi teu ngaganggu mun kitu mun basa urang hapuntennya faqala saur Rasul sal amma bada laka sok nanyakeun anjeun tina perkara bada nu dohir mak laka pikeun anjeun sok taroskeun naon anu bade ditaroskeun sok sal amma bada laka pek naroskeun anjeun tina perkara anu bada nu tembong mak nu dohir mak dina pikiran anjeun sok ungkapkeun ta eta kulantaran si eta sopan Rasul oge ngajawab naon sopan bere kesempatan gitu beri kesempatan ulah anu nanyakeun teh pokona mun urang ngaji ulah nanyakeun nya ulah nanyakeun ulah nanyakeun nya mun aya nanyakeun teh amah kan nanyakeun teh rek kumaha jalma pinter atuh kitu kan aya sok aya gitu kan jadi seorang kiai misalnya ditaroskeun ke masyarakat pertanyaan rada hese gitu kan pertanyaan teh rada hese jadi amah kanu nanya salah kuduna sal amma badalaka mangga silahkan mun we bisa jawab mun teu bisa la adri atau tadi teh kin urang PR-keun gitu mun penak lunas gitu kin urang motolah heula bisi gengsi nyebutkeun kin bari naroskeun lah bisi gengsi mungkin urang motolah heula urang piladana kitab padahal nga WA gitu nyateuna naon eta
Ngan sok aya kalana jalma ditanya teh kareka ama kan nanya apa aya gitu. Kudu mah tahalak Rasul sal ama badalaka. Silahkan. Lamun sopan, Anda sopan, kami segan pan gitu. Tadi umpan ayyukum Muhammadun. Kod ajab tuka. Sopan teh sopan deh gitu kan. Punten ini sailuka pamusadidun alaika fil masalah fala tajid alayya fi nafsika. Punten tong bilih kaabotannya tong bendunya abdi teh bade tumaros. Si Rasul sal ama badalaka. Mangga. Ulah jadi amok yang punung jadi mung pengajian eta teh. Kapok kamari ngeusian di majelis eta anu nanyakeun teu kajawab. Eureun mah pengaosan eta gitu. Biakeun ilmu gitu. Kari gampang mun bisa jawab teu bisa la adri wallahu a'lam. Imam Malik 40 pertanyaan dijawab 4 teu dijawab 3 apakah Imam Malik jadi bodoh? Oh jadi salutnya Pak Ustad eta mah teu gagabah ngajawab teh mun teh mah teu tiasa teh ngajawab teu tiasa gentle kan gentle daripada dijawab ngacapruk. Si orang teh naroskeun teh ngetes pan riweuh gitu mah tuh. Katingali kabodohanana. Mangga sal ama badalaka. Kitu bere kesempatan gitu nya. Faqala. Itu sorogan sebenarnya mah bener teu klarifikasi gitu. Ecen macakeun kitab Kang kieu laras sok baca tuluikeun kieu mun salaman di domean. Brewet ku ecen tadi baca ta ibarat kitu itu. Faqala cek si rajul teh as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Abdi bade naros ka salira kalawan hak pangeran anjeun jeung pangeran nabi sebelum anjeun. Di Arab tradisi lamun rek menta, lamun rek nanya sok atas nama Allah eta teh. Buntutnya as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Tradisi di Arab gitu. Rek naros rek menta. Mentakna Quran aya geuningan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah aranjeun kudu takwa ka Allah alladzi tasaaluna anu mana aranjeun sok marenta atas nama Allah. Nu mana aranjeun sok nanyakeun atas nama Allah wal arham jeung kudu ngajaga silaturahim. Eta nak Quran aya surat naon eta? An-Nisa surat naon? Surat Al-Qur'an ya pokona ulah eta. Nya surat Al-Qur'an eta. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba eta. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Takwa aranjeun ka Allah, kudu sieun aranjeun ka Allah alladzi anu tasaaluna nusok mararenta aranjeun kabeh nusok tatanya aranjeun kabeh bihi atas nama Allah. Jika di dia punten Muhammadnya as'aluka bi rabbika naroskeun abdi bi rabbika kalawan hak pangeran anjeun wa rabbi man qablaka jeung pangeran nabi sebelum anjeun. Allahu arsalaka ilan nasi kulihim. Apakah Allah ngutus anjeun teh ka manusia seluruhna atau ka orang Arab unggul itu? Allahu arsalaka ilan nasi kulihim. Apakah Allah ngutus anjeun teh untuk seluruh umat manusia? Faqala Allahumma na'am. Laras kami teh diutus jang sakabeh naon? Manusia. 1 2 Qala ansuduka abdi rek naroskeun deui ka anjeun billah kalawan jenengan Allah. Pertanyaan kedua, Allahu amaraka an nusolliya sholawatil khams fil yaum wal lailah. Apakah Allah marentah ka anjeun supaya abdi teh saum supaya abdi salat sapoe sapeuting teh 5 kali. Sarasu Allahumma na'am. Laras 2 3 Ansuduka billah kami rek naroskeun ka anjeun atas nama Allah. Allahu amaraka an nasuma hadza syahra minasana. Apakah Allah marentah anjeun supaya abdi sadaya puasa dina ieu bulan dina jarak satauneun Ramadan 1 bulan dina sataun? Pertanyaan katilu eta. Kumaha saur Rasul? Allahumma na'am. Leres
Opat. Ansuduka billah rek naroseun kami kanjeun atas nama Allah. Allahu amaraka anta khuda hadhihi shadaqah min agniyaina fataqsimana ala fuqaraina. Apakah salira, apakah Allah marentah ka anjeun supaya anjeun ngambil ieu zakat diambil tinu beunghar tuluy ku anjeun dibagikeun kanu fakir? Saur Rasul, Allahumma na'am. Terus Pakola ar-rajul cek eta laki amantu bima ji'ta bihi abdi iman kana sakur perkara nu dicandak ku anjeun. Klarifikasi teh bener tuh pedah populer di luar di lemburna bahwa nabi teh sifatna gitu. Dites we gitu. Bener laras ternyata. Terakhir mah amantu bima ji'ta bi abdi iman kana sakur perkara nu dicandak ku salira. Puntennya abdi teh can perkenalan ieu teh. Wana rasuluman waroi abdi teh utusan ti zaman aya di belakang abdi di lembur teh tenggiring sadayana ka dieu piwarang klarifikasi nya ngutus ka abdi perkenalan heula atuh abdi ayeuna mah wana Dimam bin Talabah akhu Bani Sa'din bin Bakr abdi teh diman itu naon aya dalilna kenalan paneuri gitu kenalan paneuri teu naon. Iya bahkan biografi Imam Bukhari mah dacan itanya. Engkeun orang disugan mun kaburu urang di tukang kembali kenalan di tukang oge tah ya Dimam ya kan naonana dalilna gitu kan. Pertama mah sama ngeteuing langsung turjumah tu Imam Bukhari can gitu kan. Langsung kena poinna tang muka dimah gitu. Nyamun kaburu meureunnan mun teu kaburu nya hampura we gitu kan. Kalana kitu perkenalan teh. Jadi so akrab bola gitu. Jika bapak geuning mah tamu, kemana wae? Cager di lembur, cager. Geus sila teh, ujang teh saha teh cenah. Nya teu naon gitu perkenalan di akhir gitu kan. Geus panjang ngobrol teh, ka abdi teh si anu gitu. Naon eta dalilna Dimam gitu. Geus panjang-panjang ka di saha ieu teh. Kenalkeun atuh abdi teh tah gitu. Biasa pan kenalkeun abdi, namanya nyarios gitu kan. Nya bapak biasa akraban ka tamu teh gitu. Ujang kemana wae? Kumaha cager di lemur geus rame gitu. Ujang teh saha teh aja. Nah seperti gitu bae sapertos Dimam bin Talabah gitu. Itu teu naon gitu kan. Ta ieu teh keur metode ngadugikeun ilmu ku jalan klarifikasi. Siga murid ka guru. Akang leres ti abdi nya bade maca kitab. Berebet dibaca nya gitu. Nya gitu. Kekece ieu teh saha teh abdi gitu tah. Sapatos gitu. Hadis saterasna dina Sahih Bukhari jilid 1 halaman 23. An Abdullah bin Abbas katampi ti Abdullah bin Abbas akhbaro ngawartoskeun Abdullah bin Abbas hu ka Ubaidullah bin Abdillah. Orang tulis rawina heula atunya. Memeh an Abdillah tulisnya di luhur sok. Haddatsana Ismailu ameh ngamarjekeun domirna enakeun. Haddatsana Ismailu bin Abdillah qala haddatsani Ibrahimu bin Sa'din an Shalihin Ani bani Syihabin supaya ngamarjekeun domirna enakeun gitu mikaharti. Ani bani Syihabin an Ubaidillah bin Abdillah an Ubaidillah bin Abdillah bin Utsbah bin Mas'udin namanya anak Abdullah bin Abbas akhbarahu gitu eta teh. Kitu eta teh. Haddatsana wa bihi qala haddatsana Sai Ismail bin Abdillah. Qala ngadawu Ismail kana lapad haddatsa nyaritakeun ni ka kami sa Ibrahim bin Sa'din an Shalihin ti Shalih an Ibnu Syihab ti Ibnu Syihab an Ubaidillah ti Ubaidillah bin Abdillah bin Utsbah bin Mas'ud. Anna Abdullah bin Abbasin kana saesuna Abdullah bin Abbas akhbaro
eta ngawartoskeun Abdullah tah kitu. Hu ka Ubaidillah tah namanya nyambung. An Abdillah bin Abbas kana matan deui. Akhbaro ngartoskeun Abdullah bin Abbas hu ka Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Aya. Ya kan tadi ditulis. Hu ka Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Anna Rasulullah kana saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha. Eta ngirim Rasul bi kitabihi kana surat Rasul. Rajulan kahiji lalaki aya putnut angka hiji kahanap saha eta. Eusina teh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi aya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kina Bukhari jilid ka 3 halaman 80 eta. Wa amaro jeung marentah itu Rasulhu ka itu rajulan ayyadfa'a kana yen masrahkeun rajulan hu kana itu kitab ila azimil bahraini ka gegeden Bahrain. Fadafa tuluy masrahkeun hu kana kitab saha azimul bahraini gegeden Bahrain ila Kisra karaja Kisra Eferwiz bin Hurmuz. Nomor 2 teh. Jadi Kisra itu lakobun limulukil Farsi. Lakob landihan limulukil Farsi pikeun pirang-pirang raja Persia. Disebut teh Kisra. Walladzi mazzaqal kitab minal akasirah huwa Abarwiz bin Hurmuz bin Anusharwan. Abarwiz Eferwiz gitu. Falamma qara'a tuluy samangsa maca Kisrahu kana kitab mazzaqo tah mepejet itu Kisrahu kana kitab pahasibatu tuluy nyangka kami domir tu nate maksudna mah kuring di dinya teh Ibnu Syihab maksudna anna benal Musayyaba kana saestuna Sa'id bin Musayyab minantu Abu Hurairah eta Ibnal Musayyab. Qala eta ngucap Ibnal Musayyab kana lapad padaa tuluy ngaduakeun alaihim madarat ka Kisra wa qaumuhu. Alaihim madarat ka Kisra wa qaumuhu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaku kana yen ayyumaziku ayyumazzaku kana yen dipepejet itu Kisra wa qaumuhu kulla mumazzakin kalawan sakabehna dipepejet. Katampi ti Abdullah bin Abbas hiji jalmi orang nate pinter atas doa Rasul eta didoakeun ku Rasul Allahumma allimhul kitab wal hikmah. Ya Allah wurukan Ibnu Abbas karena pemahaman Al-Qur'an sareng ilmu nu manfaat. Numawi Ibnu Abbas mah orang anu katelah ahli dina bab tafsir. Pan ulama teh sahabat ge rupa-rupa spesialisnya ulama upam Ibnu Abbas ilmu tafsir, upam Zaid bin Sabit itu adalah ilmu paroid, ya spesial. Pinter eta Ibnu Abbas. Bahkan kamari cen keur ngaji dina Sirajul Talibin teh nya juz 1 halaman 35 geuningan dina Sirajul Talibin dina Ibnu Abbas dina nafsiran dawan Allah allazi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Ceuk Ibnu Abbas lamun eta ku kami dijelaskeun tafsirna sesuai dengan pemahaman kami pasti kami dinaon diranjam ku aranjeun atau kami pasti disebut ku anjeun teh jalma kafir.
luas ilmuna ngan ilmu teu kudu dikaluarkeun kabeh gitu. Aya kalana anu matak jadi genjleung alam dunia mah nya teu kudu diobrolkeun. Cik Ibnu Abbas lamun tafsir tina ayat eta ku kami dijelaskeun sesuai dengan ilmu kami. Pasti aranjeun nuding kami teh orang kafir. Ngan nu normal yang didudugikeun aya kalana gitu. Ilmu teh henteu kudu dibikeun kabeh gitu. Cek Abu Hurairah kami ku Allah dipasihan 2 wadah ilmu. Dina sapali riwayat 2 karung ilmu. Nu hiji ku kami disebarkeun, nu hiji deui lamun disebarkeun beuheung ta potong gitu. Jadi kalana kudu boga 2 pesak we anger ngobrol teh gitu kan. Teu setiap nu diketahui diobrolkeun gitu. Abdullah bin Abbas akhbaro ngawartoskeun Abdullah bin Abbas hu ka Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngirim surat tahun sabaraha nya eta tos perjanjian Hudaybiyah teh mun teu lapat mah Rasul teh pon ka kerajaan-kerajaan gitu ngajak Islam ka Heraklius kanan Heraklius raja Romawi anturkeun surat lewat Azimu Busro gini dina Bukhari jadi di awal gini ngajak Islam gitu. Oge Rasul teh ngirim surat lewat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi supaya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi masrahkeun eta surat ka gegeden Bahrain. Kek ku gegeden Bahrain didugikeun ka Kisra. Lamun rek nganterkeun surat ka presiden teh bener nganterkeun heula ka bupati, beuneunan tembusanana, gubernur, terus presiden. Zaman baheula maklum teu bisa langsung nitip gitu kan. Bupati, aya gubernur, aya presiden, tak Kisra teh cek urang mah presidenna. Zaman harita zaman Rasul negara anu berkuasa teh 2, Romawi sareng Persia. Romawi rajana Kaisar katelahna, upami Persia Kisra. Zaman Rasul harita Romawi nu jadi rajana Heraklius, tah Persia mah Everwiz bin Hurmuz. Zaman harita teh ngajak Islam biasa salamun ala manittabal huda. Ariku raja Romawi mah Heraklius dibaca eta panjang dina jilid kahiji na Bukhari itu panjang hadisna eta. Hampir-hampir Heraklius mah hampir-hampir masuk Islam. Hampir-hampir. Ketika perjanjian Hudaybiyah pan diantawisna eusi perjanjian Hudaybiyah teh ngayakeun gencatan senjata. Maka Abu Sufyan teh harita ngamusuh keneh ka Rasul. Genep hijriahnya eta perjanjian Hudaybiyah teh. Dagang ka Syam, kaperangan di ditu Heraklius keur aya di Ilya gitu kan. Maka dipanggil eta teh sabaraha urang 30 urang sabaraha Abi Sufyan sareng baladna. Rek naroskeun tentang kelahiran Nabi akhir zaman, ditaros diinterogasi melalui juru bicara, mangke juru terjemah segala. Ditanya kumaha Nabi, saha di antara aranjeun nu deukeut hubungan jeung Nabi. Cek Abi Sufyan ti abdi, sok kapayun sajen kapengker, ditaros diinterogasi. Pokoknya jawaban-jawaban teh sami gitu. Sareng Heraklius teh ngayakinkeun yen Rasul itu Muhammad Rasul akhir zaman. Tina pembicaraan sareng Abi Sufyan keur diinterogasi teh gitu. Ngan pedah rek asup Islam Heraklius, para menterina rame gitu kan, rek kalabur, rek meninggalkan. Cek Heraklius ya sabenerna kami merek nguji keimanan aranjeun sabenerna moal. Dari tadi Heraklius teh geus hampir hidayah aya ngan teu kabetot gitu. Kaburu leupas deui gitu. Tah ari Kisra mah teu kitu. Kisra mah teu kitu. Raja Persia mah ketika Rasul miwarang ka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ngintun surat ka gegeden Bahrain gubernurna
tiga geden Bahrain ka Kisra presidena Perwez bin Hurmuz zarita falamma qara'ahu samangsa Kisra Perwez bin Hurmuz maca eta kitab karek dibuka ge mazzaqahu langsung dipepejet kieu teh ari Heraklius mah maca heula ieu mah dipepejet ku Heraklius mah teu sopan mah Rasul mah ketika turun surat Ar-Rum teh Rasul mah bahagia gitu bahwa Rum teh eleh tapi sabada eleh bakal menang. Dan Rasul mah cenderung ngadukung Romawi. Da algaman ahli kitab ari Persia penyembah patung penyembah seuneu didukung ku urang Quraisy teh. Ieu mah dakwah ka Romawi mah ditampa dibaca hampir masuk Islam Herakliusna. Ari ka Persia mah teu dipepejet. Pahasi betul nyangka kami cek Ibnu Syihab tadi aya pan Ani bin Syihabin an Ubaidillah eta jadi Ibnu Abbas napi hadisna di ka Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah ti Ubaidullah ka Ibnu Syihab tapi Ibnu Syihab napa hadis sanes ti Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah hungkul tinu sanes ge kenging bahwa apa hasib tu nyangka kami sah kami teh maksud kami di dia teh Ibnu Syihab Anabnal Musayyab saya sunah Sa'id bin Musayyab dina ngabahas hadis ieu nambahan redaksi tadi mah kitu unggul nepi ka falamma qara'ahu mazzaqahu heup sakitu tapi saur Ibnu Syihab Az-Zuhri kami nyangka Ibnul Musayyab teh Sa'id bin Musayyab nu jadi minantu Abu Hurairah qala ngadawu Ibnul Musayyab kana lapan kieu pada alaihim Rasulullah harita teh Rasul ngaduakeun kalau ngadua nuusin doa goreng supaya Kisra itu hancur sebagaimana surati Rasul dinaonkeun surati Rasul dipepejet tah cek Ibnul Musayyab mah Rasul teh ngadua langsung Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq ya Allah pepejet Kisra jeung kaumna sapejet-pejetna sebagaimana manehna mempejet surat ajakan Islam di kami nya teu lami tidak harita hancur lebur Kisra hancur lebur eta ke dina Bukhari-na jilid 3 halaman 8 hiji aya lama balago Rasulullah anna ahla Paris qad mallaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun wallau amarhum imro'atan teu lami ti harita Rasul ju meneng keneh runtuhna kerajaan Persia pada Perwez bin Hurmuz nu jadi raja zaman harita perang saudara perang jeung anakna maraot eta nu nyesa hiji budak awewe kulantaran teu aya pemimpin maka orang Persia ngangkat seorang awewe jadi ratu dugi berita eta ka Rasul ju menang keneh Rasul eta kontan eta usi Rasul ayeuna mah pas ya perang saudara Persia teh terus kumaha nyaparae nu nyesa awewe nya diangkat ratu oh cek Rasul teh la yufliha qaumun wallau amarahum imro'atan la yufliha moal bagya sa qaumun hiji kaum wallau anu masrahkeun kaum amrohum kana urusan eta kaum imro'atan ka hiji awe lamun urang masrahkeun hiji urusan besar ka seorang wanita ya mahal bahagia nah, salah satuna kontroversi panamun diurang calon kepala daerah awewe aya ulama nu berpendapat kana hadis la yufliha qaumun wallau amarhum imro'atan aya nu anti aya nu henteu gitu nah da urusan eta mah kadahna urusan agama jadi masa kodi hakim gitu kan dina sistem pemerintahan Islam gitu eta kudu ulah awewe eta kulantaran di Indonesia malain sistem pemerintahan Islam maka henteu keuna eta aya nu ngobrol gitu nyari aya keneh lalaki malah lalaki bari nu pinter jeung jujur
ulah awewe mah da lemah gitu. Lemah. Dina sakapeung mah gitu. Dina sakapeung deui mah kuat. Di saat seorang laki-laki bisa mengangkat 2 telur, seorang wanita bisa mengangkat 2 gunung. Beda deui babeta mah nya. Babun al ilmu ari ilmu qoblal qauli eta tetep dina samemeh ngobrol wal amali jeung samemeh amal. Dina Bukhari jilid 1 halaman 23 sampai 24. Qala ngadausal Imamul Bukhari Imam Bukhari radhiyallahu anhu liqalihi karana dawan Allah taala ayat fa'lam maka kudu nganyahokeun anjeun annahu kana saesna kalakuan la ilaha eta taya pangeran eta maujud illallah kajaba Allah. Fabada'a maka ngamimitian Allah bil ilmi kana ilmu wannal ulama jeung saesuna ulama hum eta ari ulama warasatul anbiya eta ahli waris para nabi. Warrathu ngawariskeun anbiya al ilma kana ilmu man ari sajalma akhadha eta anu nyokot man hu kana ilmu akhadha tah nyokot man bihadzin wafirin bihadzin kana bagian wafirin anu sampurna itu hadzin waman jeung ari sajalma salaka eta nu ngambah man torikon kana hiji jalan yatlubu anu nyupri man bihi ku itu torik ilman kana ilmu sanghala tah ngagampangkeun sa Allah lahu pikeun man torikon kana jalan ilal jannati ka surga. Wa qala sareng adauh Allah jalla maha agung naon zikruhu nyaritakeun Allah kana ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha pastina sieun Allah ka Allah min ibadihi ti pirang-pirang hamba Allah saha al ulama'u pirang-pirang ulama. Wa qala ngadau Allah taala kana ayat wa ma yaqilu jeung moal ngarti ha kana amsal pirang-pirang contoh saha illal alimun kajaba pirang-pirang anu berilmu. Tadi innama yasallah surat Fatir 28. Didinya sok disebutkan suratna teh. Henteu. Akur. Teguh kreatifnya. Innama yasallah tinggal di Fatir 28. Kabisi salah mah koreksi deui we. Wa ma yaqiluha illal alimun Al-Ankabut 43. Bisi salah koreksi deui tinggal idenya. Sabab teu kaburu ngoreksi deui tadi teh. Wa qala ngadau Allah taala kana ayat wa qalu jeung ngucap kufar law kunna lamun bukti abdi sadaya nasma'u eta ngadangu abdi sadaya aw naqilu atau ngarti abdi sadaya ma kunna tah moal bukti abdi sadaya fi ashabis sa'ir eta tetap di penghuni neraka. Surat Al-Mulk eta nya 10 sana. Wa qala ngadauh Allah kan ayat hal yastawi hal henteu ya halna bimana nafi istifham bimana nafi hal henteu yastawi akur hal yastawi henteu akur sa alladzina jalma-jalma ya'lamuna nu nyaho ladzina walladzina jeung jalma-jalma la ya'lamuna nu teu nyaho itu ladzina. Az-Zumar ayat 8 tinggal ini bisa salahnya. Wa qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad man yuridillah man ari sajal ma yurid eta anu ngersakeun man ari saja ma yurid eta ngersakeun sa Allah bi kaman khairon kana kahadean anu sampurna khairon kamilan yufaqih tah bakal merengarti Allah hukaman fiddini dina urusan agama wa innamal ilmu jeung pasina ari ilmu bita'allumi eta tetep ku jalan belajar. Bab mertelakeun ilmu itu harus didahulukan memeh ngobrol memeh amal kudu ilmu heula. Tong wani-wani pidato lamun teh mah urang teu gaduh ilmu.
teu wani prak amal lamun teh can aya elmuna. Matakan dina kitab naon Nihayatul Zen aya pertarasan kieu mal faridah qoblal faridah wa mal faridah fil faridah wa mal faridah ba'dal faridah. Aya pertarasan mal faridah qoblal faridah naon kaparduan dina samemeh kaparduan aya nu fardu tapi memehna aya nu fardu. Jawabanna al ilmu qoblal amal. Ilmu memeh amal. Amal wajib tapi memehna kudu aya ilmu. Mal faridah fil faridah naon kaparduan dina kaparduan. Jawabanna al ikhlas fil amal. Ikhlas dina amal. Amal teh wajib keur prak amal kudu ikhlas. Tilu mal faridah ba'dal faridah naon kaparduan sabada kaparduan. Jawabanna al khauf ba'dal amal. Khauf sieun sabada amal. Jadi aya ilmu ikhlas aya khauf. Tah ilmu didahulukan sebelum naon amal. Sebelum kaul gitu. Saur Imam Bukhari kitu cenah gitu. Eta judul di Imam Bukhari eta. Sabab ningali dawuhan Allah dalil-dalilna fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah iklam itu kan. Parentah supaya orang mengerti. Nah, mengerti itu kan ilmu itu. Fabada'a bil ilmi Allah ngamimitian dina eta ayat kulapad fa'lam ilmu heula ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketahui eta teh kan ilmu. Wa anal ulama ahum warasatul anbiya. Saestuna para ulama adalah ahli pewaris para nabi. Warasul ilma para nabi itu ngawariskeun cuma ilmu, teu ngawariskeun harta rasul. Ai rasul mah nampa waris tapi teu ngawariskeun ka generasi sabadana. Itu rasul, sang rasul sanes. Tah para rasul teu ngawariskeun harta, da hartana teu jadi warisan, jadi sedekah pikeun muslimin harta ti rasul. Aya warisan nu diwariskeun mah nyaeta ilmu. Man akhodahu akhoda bihadin wafilin saja manu ngambil ilmu ngambil warisan ti rasul berarti eta jama geus ngambil kana bagian anu sempurna. Urang teh keur nyuprih keur neangan warisan rasul itu. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman saja ma anu ngambah jalan nyukruk jalur neangan jalan di eta jalan yatlubu bihi ilman tujuan rek neangan ilmu maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah maka eta jalma bakal dipermudah jalan menuju surga. Lamun urang nyangan jalan ilmu dipermudah urang teh keur meraih jalan menuju surga. Kamana jalan ka kota kaditu ka parapatan mengkol tidinya. Kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Da eta. Maot keur ngaji sahid. Maot di jalan keur ngaji rek tobat rek mah beres kalakuan sahid eta. Ke aya dina Bukhari jilid 2 halaman 261 mun percetakan sama. Kapungkur aya zaman Bani Israil itu aya hiji jalma wah tukang sagala, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun tali androk, tukang maihan geus 89 urang dipaihan ku eta. Nah dina Bukhari jilid 2 halaman 261 lengkapna mah tinggal di dieu kitabna. Ngan secara global mah ceritana gitu. Eta jalma geus maihan 89 urang datang ka hiji pendeta kayak seorang alim orang Yahudi itu. Ulama nak kira-kira kuring ieu geus ngabunuh salapan lamun tobat ditarima moal cek eta kiai cek eta naon cek eta naon pendeta Yahudi nya moal saloba teuing dosana maneh mah kagok ge salapan orang jejegan jadi cepet paehan tah si ustadna lain ustad naon pendetana jadi cepet kagok ge salapan ngabunuh jadi hiji di jejegan. Nanyakeun deui eta jalma teh sugan bisa dihampura. Oh, aya nu ngawartosan. Anjeun mun hayang dihampura dosa kudu datang ka kiai anu. Ka hiji jalma di ditu. Nya eta jalma teh geus
siap rek madep gitu kerelek teh maot di jalan. Maka para seah malaikat rahmat jeung malaikat azab bahasana kayak gitu para seah mukhosomah debat cek malaikat tukang nyiksa ya santapan ya tukang mabok tukang maling 100 orang cek malaikat rahmat ih si eta geus rek balik pikir rek tobat si eta. Maka Allah ngawahyukeun ka bumi supaya nu ieu dideukeutkeun nu itu dijauhkeun. Nah aja kalau skenario na kitu da awakna geus madep mun cuk urang ka hiji pasantren mun zaman ayeuna mun dibahasakeun mah rek ka pasantren tobat gitu ka hiji ajengan. Geus madep tapi di jalan maut ku Allah didekatkan tempatna. Cek malaikat katilu teh yeuh anjeun teh para saya urang ukur we mah. Diukur we ternyata geus deukeut ka pangaosan beda sajengkal teh. Tuh. Jadi lamun anjeun maot di pengajian mah nya sahid gitu. Tukang bisul balik deh. Maot di mah suhad mah eta mah. Kabur ti medan tempur eta. Keun sapaehna di pasantren bisul mah. Urang anu mana urang berapa itu tuh urang lemur gitu Kang. Permios. Rek naon? Widi Kang naon? Bisul. Rek ka mana berobatna? Puskesmas. Di dia mah rumah sakit aya. Sok yang dokter nu sabaraha. Eta ulah ditu urang lemur urang saha si jam-jam gitu. Urang lemur eta saha? Oh, si eta gitu mun izin teh gitu. Bisul Kang. Kayak itu dokter teh sore setengah genep di geuningan. Cenah ka puskesmas nutup kayak kieu mah nutup setengah genep mah. Kau minggu mah di Sabtu ka Minggu. Sok di dia dokter nu mana? Aya. Rumah sakit nya aya. Gitu kan. Eta mah yang yang leleson we eta mah gitu. Sok segala wae. Cicing di dia sok naon obatan gitu. Gering di dia nya sahid lah tah. Sahid daripada ke Palestina aja basok. Nek naon ke Palestina perang cenah Kang. Kenal ke naon jago silat abdi karek turun di bandara geus dibombardir. Tung ngarepotkeun PMI tung namanya. Ente perang itu ke Palestina karek turun di bandara teh kalau di berendel ku naon ku Israel cik jadi ngariweuhkeun gitu. Ngaji sing bener ngaji teh. Ai jalan ka surga teh loba ieu hayang menang bidadari teh. Loba ieu hayang kudu bom bunuh diri. Sok di dieu tah sapaehna tah bidadari teh eta. Hese teh. Pora ayeuna mah wah cenanya pokona mah mun jihad maot bidadari pan gitu. Ya ngaji oge sama ngaji tah ngaji sapaehna sok. Menang bidadari teh yang sabar yang 70. Sing loba sholawatna. Aktsarukum sholatan, aktsarukum azwajan fil jannah. Nu pangloba sholawatna, pangloba bojona di surga ge. Tah sing loba sholawat. Di dunia teu kasampean. Wa qala jalla dzikru Allah ngadauh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wungkul ulama ti hamba-hamba Allah nu ngarasa sieun ku Allah. Lian ti ulama mah teu sarieun. Mun sieun teh mah sieunna teu bener. Kade ngamanana ieu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lamun teh mah aya domba tapi sieun ku Allah, domba ge ulama. Mun aya orai-oraina ge sieun ku Allah, orai teh ulama lain tafsir ti mana eta mah. Ieu teh adawat qasar inama teh cek juara makna naon ron? Wa adawatul qasri illa innama atun wa taqdimun kama taqaddama. Wungkul teh aya deui gitu. Wungkul pastina wungkul gitu teh. Nu ngarasa khosyah ku Allah mah eueuh deui ti hambana iwal ti saha ulama. Mafhumna nu lain ulama mah moal khosyah. Keke aya Kang ulama tapi teu khosyah. Lain ulama berarti gitu da ulama mah kudu aya ilmu jeung kudu khosyah. Alimun ulama penjamak taksir eta. Wali karimin wa fa'ilin fu'ala kadzalima dohahuma qad ju'ila wa naba'an wa afila upil mu'alaman wa mud'apin wa ghairu dakaqol. Alimun ulama loba berarti ilmuna oke kudu khosyah. Mafhumna lamun teh lain ulama moal khosyah. Aya ulama tapi teu khosyah lain ulama eta ulamaan atapi ulamaun. Ula orai maun cai orai cai.
aya ulama aya ulama beda itu teh ulama aya ulama ula orai maun cai ulama wa ma yaqiluha illal alimun moal aya nu ngarti kana amsal contoh-contoh kecuali jama-jama anu alim ieu keur ngajelaskeun kaunggulan ulama eta wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir cek jama kafir teh mun abdi baheula masuk nguping henteu ditorek mangantara ngadenge sora-sora kebenaran mun baheula mah abdi teh ngarti cek jalma kafir meureun kami teh moal jadi penghuni neraka oh berarti jadi sebab masukna neraka teh naon pada bodoh eta dina kitab naon Sirajul Talibin kan dina Minhajul Abidin aya utalla tu lailatal mi'raj alan nar faraitu aktsara ahliha al fuqara qalu ya Rasulullah minal mal qala la bal minal ilmi utalla tu lailatal mi'raj kami ditinggalikeun ku Allah ditongtonkeun ku Allah dina peutingan Isra Mi'raj alan nari kana neraka faraitu aktsara ahliha al fuqara kami ningali mayoritas penghuni neraka itu pirang-pirang jama fakir sahabat ruas dan teu kabeh beunghar sahabat seueur sahabat nu miskin qalu ya Rasulullah minal mal Gusti punten aya dina neraka teh seseueurna teh jama fakir teh pedah teu gaduh harta kumaha Rasul qala la bukan bal minal ilmi balik ta fakir ku sabab ilmu pantes di dieu ge naon wa qalu law kunna nasma'u andaikan kami mendengar au naqilu andaikan kami mengerti ma kunna fi ashabis sa'ir kami teh moal jadi penghuni neraka sa'ir ayat nu saterasna hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ay la yastawiyani gitu. Teu akur nu bodoh jeung nu pinter mah beda tuh yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat Allah ngangkatkeun derajat jama anu beriman unggul hiji tanpa ilmu mah tapi nya iman nya boga ilmu 700 derajat eta ku ilmu penting so Rasul may yuridillah bi khairan yufaqihu fid din sajama nu ngamaksud hoyong kenging kahadean anu sampurna cirina lamun urang hirup rek dikeresakeun hade ceuk Allah cirina yufaqihu fid din eta jama bakal dipasihan pengertian pemahaman ku Allah dina urusan agama kudu nama bunga orang jadi santri nusok ngaji gitu kan iya teh rek dikeresakeun sae ku Allah sae na kudu ceuk Allah lain sae ceuk manusia sajama nu ku Allah dikeresakeun hade nu sempurna ceuk Allah ya lain ceuk urang lain ceuk pandangan manusia suksesna teh ciri na yufaqihu fiddin diberi pemahaman tentang agama mafhumna lamun tema jama moal dikeresakeun hade nu sampurna bodoh kana agama jama rek dikeresakeun goreng ya jama kafir eta jadi kudu bunga orang suksesna ceuk Allah gitu ulah sukses ceuk pandangan manusia saya eta boga babatur jadi PNS eta ah kasiksa jadi PNS oge kasiksa sok mah bisa liburan. Jadi ngukurna ente pan jadi PNS menang gaji gitu kan. Lain eta ukuran hade ceuk Allah mah lain. Kasiksa eta mah sok tertekan hirup teh. Coba ente jika Nur Hadi pan bebas hirupna teh. Ngaji heg moal heg gawe pan ngeunah sare gitu. PNS moal libur. Wah gitu kan. Masuk kantor riweuh gitu. Jadi ngukur urang mah kadinya. Da eta pandanganna kulna khairon teh ceuk Allah. Man yuridillah teh ceuk Allah eta. Khairon teh ceuk Allah. Sabab bakal beda tergantung sudut pandang. Urang mah memandangna pada si eta boga gaji tetap, sukses teh kitu. Padahal ceuk Allah lain kitu. Nya kan ari kadu
sengit nangka sengit beda teh sengit kadu jeung nangka beda najan sengit duanana amis najan amis beda rasana cik ari jengkol sengit jeung peteuy sengit eta ge cek nu beuki mah gitu kan tapi kan bau peteuy jeung sengitna jengkolnya beda tak urang memandang di mana amisna cau jeung madu sama amis sama ngan beda rasana ari cau mah nikmat di madu mah teu nikmat cek nu gering gitu kan kamari ge nah, seperti gitu jadi memandangnya itu di mana sok apal teh daun pulus atau cek muning mah nikmat teman gitu sok santria di WC barada ge ngaramang kan geuleuh cek ente geuleuh teh cek lele mah pedo pan gitu jadi orang memandang di mana sukses teh tah khairna kadah cek Allah cirina yufaqihu fiddin ngan ngarti kana ilmu teu mandang turunan manding menangna ilmu teu mandang kana turunan tetep we wa innamal ilmu bit ta'allum menang sote ilmu lamun belajar moal ujug-ujug datang ilmu teu ngaji pada yang turunan kiai belum tentu teu ngaji mah anger bodoh anger ayo udah jama petani teu boga nyari dinas mah insyaallah gitu ulah jadi pondok harapan urang mah teh turunan ajengan bisa jadi al ilmu bil jidi la bil jadi aya atau balikeun al ilmu bil jadi la bil jidi gitu kan kumaha barisna we eta al ilmu bil jid ilmu itu ku kayeng la bil jad daripada turunan pada aki tapi aya deui al ilmu bil jad la bil jid ilmu itu ku sabab turunan bisa wae turunan teh ngaruh lain ku sabab yang kadang kayeng oge teu boga fasilitas mah anger we teh jadi kiai gitu aja mah kayeng belajarna teu boga madrasah anger teh jadi ustad aya gitu intina mah ilmu teh moal datang sorangan kudu diusahakeun innamal ilmu bit ta'allum pasina meunangna ilmu teh ku jalan belajar moal langsung ilmu datang gitu kan jarang ilmu laduni kan saeutik cek alfiah ge wa laduni qala wafi qadni wa qatni aidon qadiapi wa laduni qala ilmu laduni itu dina kolak jeung dina kopi langka hese eta mah innamal ilmu bit ta'allum ilmu moal bisa ku jalan dibayang-bayang hayang jadi kiai mangade teh ngalamun yang gitu moal bisa pangade nalar kuduna hayang jadi kiai ngalamun bisa teu ngalaman moal bisa ku ngalamun bit ta'allum ku belajar aya belajar mudarosah aya mudzakarah nyaritakeun ilmu ti guru mudarosah belajar di kelas aya mudzakarah nyaritakeun ilmu nu ti guru tadi itu dina letah di kana otak kana letahkeun tina letah kana otakkeun sabada kitu aya mutolaah ngasupkeun ilmu tina otak kana hate aya munaqosah diskusi tapi bisa mun aya mudarosah mudzakarah mutolaah munaqosah insyaallah ilmuna teh berhasil jadi intina mah moal aya ilmu ujug-ujug ku ngalamun jeung ngimpi innamal ilmu bit ta'allum 5 menit dia aya sejak dia wa qala ngadausa budzarin abudzar dina Bukhari jilid 1 halaman 24 lawadtum lamun nyimpen aranjeun kabeh asom somata kana pedang nu seukeut ala hadhihi kan ieu punduk wa asyara sareng isyarah Abu Dzar ila qafahu kana pundukna Abi Dzar summa dzanantu tuluy nyangka kami anni kana saestuna kami nanti anfudu kumaha unafidu eta neruskeun kami kalimatan kana hiji kalimah sami'tu nu nguping kami ha kana kalimah kana punuk sumadonantu tuluy kami nyangka bahwa kami terek neruskeun hiji kalimah nu geus ka kuping ti Rasul terus kami teh boga sangka rek nuluykeun rek nyampeikeun ilmu nu ti Rasul kantos kadangu maka yakin kami bakal nyampeikeun ilmu samemeh aranjeun ngesetkeun pedang kana beuheung eta cek Abu Hurairah andai kan aranjeun rek ngesetkeun pedang ka dieu nyimpen pedang kana punuk tuluy kami
gaduh sangkian bahwa ya ilmu nu teu acan kasampaikeun ieu ilmu ti Rasul pernah kadangu ti Rasul mun teu disampaikeun kan bisi kasebut zaman nyuputkeun ilmu yakin ku kami memeh dikesetkeun ge rek disampaikeun heula eta kalimah nu bentukna ilmu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi tafsiri qaulihi ta'ala kunu rabbaniyin dina nafsiran dawan Allah kunu rabbaniyin Ali Imran 78 kunu kudu bukti aranjeun kabeh rabbaniyin eta bangsa pangeran kana lapad ulamaa pirang-pirang nu hilim fuqahaa pirang-pirang ahli fikih ulamaa pirang-pirang ulama wa yuqalu jeung dicaritakeun naon ar-rabbaniyu ari lapad ar-rabbani alladzi eta jalma yurabbi anu ngurus ladzi annasa ka manusa bisigoril ilmi kana leutikna ilmu qabla kibarihi dina samemeh gedena ilmu. Saur Ibnu Abbas anjeunna kan ahli tafsir pedah kenging doa ti Rasul Allahumma allimhul kitab wal hikmah ya Allah hurukan ieu budak Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas pemahaman kana Al-Qur'an maka anjeunna muncul dina bab tafsir Quran maka dina menanggapi Ali Imran 78 kunu rabbaniyin jadilah anjeun bangsa pangeran lain berarti anjeun kudu ngaku pangeran lain maksud bangsa pangeran teh seperti sifat-sifat Allah hilim gitu kan bageran ngarti jadi ulama jadilah anjeun robbaniin bangsa pangeran maksud manu harilim ngarti kana fikih ngarti kana ilmu nu sanes sabab sok aya bahasa kieu robbani teh kieu tadi mah robbaniin bangsa pangeran logat teh sapalih kitu aya di robbaniin teh kieu sok aya bahasa aya robbani teh jalma nu ngurus orang lain pertama kana ilmu nu leutik tuluy ilmu nu garede. Nah, jadi eta teh ngaranna naon robbaniin mun ngajar teh karek asup wayahna we tem iqra heula wayah we kadinya nama Quran heula wayahna we ayeuna mah da anyar santri baru kitab da jurumiyah heula sapinah heula tong make kitab luhur sok pelajarkeun heula barudak nu baru ngarti kana agama kana kitab nu laleutik memeh nu badag tangtu anjeun disebut robbani sesuai dengan ayat kunu robbaniyin cek sapalih nah gitu cek Ibnu Abbas maksud kunu robbaniyin itu adalah ulama fuqaha ulama wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasalukallahumma lijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.